alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiyatuna khususan ila ruhi As-Sayyid Abi Bakr al-Ma'ruf bi Sayyid Baqi Ahmadi Ibn Sayyid Muhammad Syafat bin Yadi wa khususan ila ruhi Sayyid Zainuddin bin Ali al-Mahbari al-Malibari wa khususan ila Syekhina al-Alim al-Wari al-Kamil al-Fatih Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi wa man hawlahu wa usulihim wa furulihim wa masyayikhihim wa ahli baitihim Sayyulillahi lahumul Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila rahmi jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Wa farahumullahu dhunubahum wa sadarahum yubahum wa ja'alna jannatan matwahum syai'ulillahi lahumul fatihah wa a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adil qabul wa tamani kulli sulin anak mula saya usyani kewafirun wa batina bidini wa dunia akhirah dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li awladina wa li masyayikhina bidini ma'amuti wa ma'afiyah wa alaniyati anna Allah yanawiru qulubana wa qawadana ma'atuqa wa huda wa ma'afiyagina wa ma'utin ladinin iman al-islam ila mihnatin al-amtihanin min jayyi sayyidi wa ladi adnan ولكل نية صالحة ومحبة بشرف حبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خص عباده الأخيار bitaufiqi fa hasalahumul izzi wal fakhar wa maha min qulubihim dhulmatas sawa wa hubbal akhyar wa habahum bihi wa in wasafa min sayyidil aqdar wassalatu wassalamu ala man tawajjaha Allah bi tajil waqar wa nawwara bi wujudi jami'al aqdar sayyidina Muhammadin al-hathi ala ta'atil karimil ghaffar an-nahi ala kadhimil hawa wan nafsi wa syaitani wa kulli dhar wa ala alihi sadatil athhar wa ashabil kamalatil abrar salatu wa salaman nahuzu bihi ma kulla maqasidi wal awtar wa ghufrana dhunubi lana wa lil aqaribina wa lil badina wal abtar amin ya rabbal alamin. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala wahdar riya'an muhditan ibadah wahdar riya'an muhditan ibadatin wa'udhur ila nadril alimi fatakammala wahdar kudusian anjeun riaan kana ria muhditon anu ngalebur li ibadatin kana ganjaran ibadah wa'udhur jeung kudu ningali anjeun ila nadril alimi kana paningalina Allah anu maha uningan patakamala mangka sampurna anjeun lama amaro bil ikhlasi nabaha alat tahdiri lama amaro dina waktos marentah dina samangsa marentah ieu musannif bil ikhlasi kana ikhlas nabaha mangka maparin eling atau pingelingan ieu ki musannif ala tahdiri kana ningsieuna min diddihi tina lalawanan ikhlas wa huwa ari diddihi wa huwa ari lalawanan ikhlas eta arya uriya li annahu karena sajanya naria eta min a'dhamil muhlikati tina panggede-gedena karuksakan faqala mangka ngadawu ieu nazim anu nganageun ya wahdar riyaan ila akhirih
Dina mangsa musonni ieu pengarang kitab tos ngajelaskeun tentang ikhlas. Maka musonni masihan peperi ka urang sadayana kana ngisieunan tahdir tina lalawanan ikhlas nyaeta anu disebut riya. Saur Syekh Qadiyah al-amalu li ajlin nas syirkun wa tarkul amali li ajlin nas riyaun wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Beramal karena manusia disebutnya syirik. Ongkoh ka Allah, ongkoh ka jelema. Ia menyekutukan Allah. Jadi ibadah teh ka jelema ongkoh, ka Allah ongkoh. Iya. Ninggalkeun ibadah karena sieun disebut riya. Iya. Wa tarkul amal li ajlin nas riya. Ninggalkeun amal karena sieun disebut riya ka jelema, tah teh riya. Bade barang bere ka batur loba jelema teu tulus, tah teh riya. Da sieun riya urang teh. Tanu salamatna nyaeta mun sieun riya urang teu kuat di belakang dina usaha tulus sedekahna teh. Sieun teu kuat sieun disebut riya, tadi sieun disebut bageran, sieun disebut aneh jadi bageran. Di belakang mah eta sedekah teh dituluykeun dinu teu aya sasaha. Namun semata-mata total urang bade sedekah karena sieun jelema sieun disebut riya tah kitu teh riya. Ta ikhlas mah wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas mah salamet anjeun tina anu dua ieu. Beramal teu hayang katanggar ku jelema, beramal oge ninggalkeun amal lain karena sieun disebut riya. Eta dawuhan Syekh Qadiyah. Wideui saeuki musannif lalawanan ikhlas ternyata adriya li annahu min a'zamil muhlikat. Karena ki musannif tahdzir nyingsieunan ngagegerehe ka urang kedah ngajauhan tina anu namina riya, karena riya teh min a'zamil muhlikati tina panggede-gedena karusakan eta riya. Yakni negeskeun ieu musannif ijtanib kudu ngajauhan anjeun riyaan kana riya. Disifatan riya teh nyaeta muhbiton. Riya teh anu matak ngalebur ngahancurkeun li ibadatika kana ibadah anjeun. Aya mubtilan ngahancurkeun kana ibadah teh, ngalebur kana ibadah teh nyaeta aya mubtilan tegasna anu ngabatalkeun sawabaha kana ganjaranana ibadah. Jadi aya kosong salat nama nyumponan karena rukun jeung syaratna dimulai wudu oge cumpon rukun jeung syarat sehingga statusna eta salat teh sah gitu. Tapi dina ngalakonan salat teh riya hayang katanggar ku batur karena manusia maha wajibna karena di atas salat teh jaba aya karena Allah, jaba karena manusia. Tah eta teh riya, ari riya teh nyaeta muhbiton anu ngahancurkeun sawabaha kana ganjaran eta ibadah. Jadi salat teh aya ganjaran. Sagala ibadah anu diparangan ku riya teu aya ganjaran sama sakali tah eta. Riya teh wandur jeung kudu ningali anjeun ila nazillahi kana paningalina Allah al-alimi anu unina. Maksudna karena riya teh umumna riya teh nyaeta upami urang nuju ibadah tujuan teh hayang katingali ku batur, hayang kapuji ku batur, hayang ka alam ku batur. Naon anu tujuan-tujuan hubunganna eta ibadah teh jeung jelema hayang kapake ku batur. Artina dina saat beribadah teh hatena teh ningali kana paningali jelema.
Dia disebutna muraqabatun nas. Hatena teh mintik-mintik kana panali jelema. Ketika jelema ningali kana ibadah urang kata-kata. Ketika aya jelema ibadah urang teh diaplen-aplen. Nah, atawa jadi dae kana ibadah teh lamun da jelema ieu muraqabatun nas. Hatena teh hayang katingali ku jelema. Nu kitu jelema biasana cenderung kana memenar penampilan, kumaha carana kumaha urang katingali ku batur penampilan ka bagian ti muraqabatun nas. Era lamun pakaian kieu ketiga mah ku batur kieu. Era teh aya bintik-bintik diriaeun. Tapi lamun jelema geus teu care kana katingali jelema tah ieu mah penting nyaman ke urang, pantas ke urang, bersih, teu mata pilaraan. Mun pakaian awak teu bau, pakaian teu bau teu pilaraan, lain karena halus, lain karena era goreng, teu care kana pandangan jelema. Dan gitu, eta jelema cenderung ke muraqabatun. Hanya hayang katilai ku Allah. Berangkatna tina aya togean, aya watak urang mah hayang katingali najis wae di hadapan jelema. Eta bintik tina ria. Sanajan lagi narana ibadah. Kalau mau berlanjut karena ibadah, eta watak teh togean teh bakal aya. Salat ketika hadapan jelema bakal jadi di aplen-aplen. Tahwangdur ila nadrillahi. Kudu ningali anjeun kana paningalina Allah al-alimi anu uninga. Maka dina ta'ibna ihsan nyaeta anta budak ka'annaka taroh. Arkanuddin rukun agama teh tilu kahiji iman, kadua Islam, katilu ihsan. Iman tos maklum di urang sadayana anu genep, rukun iman anu genep. Islam nyaeta rukun Islam anu lima. Katu ihsan. Ihsan nyaeta anta budak ka annaka tarahu. Anjeun ibadah ka Allah seakan-akan anjeun teh ningali ka Allah. Ieu nadrullahi al-alimi. Urang beribadah teh urang ningali ka Allah. Ka annaka seakan-akan. Sanyana anjeun eta anjeun teh ningali ka Allah. Ieu disebutna maqam musyahadah. Urang teh nyaksian ka Allah. Urang beribadah teh urang teh nyaksi ka ma'bud anu diibadahanna nyata Allah. Aya ranana maqam musyahadah kedudukan teh. Jalma anu geus kitu disebutna teh maqam musyahadah. Aya ayana di para nabi, para wali, para sholihin. Makana Kanjeng Nabi bijak. Dah teu bakal sadayana jelema kitu. Makana payan lam takun tarahu sareng Nabi. Lamun anjeun teu bisa beribadah seakan-akan ningali Allah, fa innahu yaraka. Hakeun anu kuat dina jero hate pada saat urang beribadah bahwa Allah teh ningali ka urang. Fa innahu yaraka. Fa in lam takun tarahu, lamun anjeun teu mampu beribadah teh musyahadah ka Allah, ningali ka Allah ku hate urang, maka tekadkeun anu kuat dina hate urang bahwa urang ibadah teh ieu teh ditingali ku Allah. Wantur ila nadrillahi alimi. Kudu ningali anjeun kana paningalina Allah anu maha uninga. Allah uninga kana gerakan urang, Allah uninga kana kerteg hati urang, Allah uninga ketika salat urang kana anu. Nah, ketika urang nyaho bahwa Allah teh uninga, Allah teh uninga kana hati urang, ningali kana hati urang, kana kerteg hati urang, kana omongan hati urang bakal ngarasa isin bersolat. Allah uninga. Siga urang lamun keur salat urang sering eta ku jelema ningali eta muraqabatun nas. Mun salat acong-acongan urang ditingali ku jelema era. Tapi lamun usaha kitu. Da urang mah moal bisa jalma anu nadrullahi alim, moal bisa menghindar dina ibadah anu sembarangan. Karena selama nabi dina hatena teh Allah teh ningali ka urang. yakni negaskeun ti musannif wastahdir. Saeuki musannif wastahdir jeung kudu ngahadirkeun anjeun walahid jeung kudu merhatikeun anjeun nadrallahi kana paningalina Allah pika di al-alimi anu uninga di asrarika kana pirang-pirang rahasia anjeun.
upami urang gaduh pikiran keur salat Allah uninga Allah ningali kana omongan hati urang kana kertega hati urang kana maleuna urang uninga kana ningali kana khusyukna hati urang uninga kana khudu'na hati urang asror Allah teh ningali kana asrorna urang rahasia kan bakat rahasia sehingga moal aya jelema anu bisa neuleuman moal aya bisa ningali kana omongan hati urang kertega hati urang tujuan hati urang dan mata disebut asror walahid jeung kudu merhatikeun anjeun nadzurullahi kana paningalina Allah ala andini anu nina bi asrorika kana asrorna anjeun kana sir-sirna anjeun kana rahasia anjeun hala buruzil ibadati dina tingkah nyatana ibadah minta ti anjeun mutakambilan bari anu sampurna dan dina saat urang ngaji ibadah teh anu dilatih teh nyaeta tekadkeun dina mana urang bahwa Allah teh ningali ka urang ningali kana hate urang Allah uninga kana hate urang Allah ningali Allah uninga kana omongan hate urang Allah ngadangu kana omongan hate urang eta pembicara teh jampe nate saat urang maca Quran binas terus a'udzubillah min hamazati syaiton a'udzubillah min hamazati syaiton wa a'udzubika ayyah durun terus diteraskeun Allahu syahidi eta mah perkuat dari salatnya Allahu syahidi Allah anu nyaksian ka kuring Allahu nadiri Allah anu ningali ka kuring jeung hati kuring Allahu hadiri Allah anu hadir anu hadiran kana hate kuring Allah ningali harusna Allah ningali Allahu muttaliun alayya Allah ningali anu ningali ka abdi kana awak abdi jeung kana hate abdi jadi di babaturan lah hate dari salat Allahu syahidi Allahu nadiri Allahu hadiri Allahu muttaliun alayya ya muqallibal qulub konek hate urang ka Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika usolli fardhu isyadi al-barakati Allahu akbar kan kali ahar tetap ke pertahan ke enggak aya ngagilang ka mana betok deui itu ya gitu kayak terlatih urang intinya dina ranah eta moal biasa kitu lamun urang teh aya kasungguhan teh aya kemauan dina hati urang hoyong kitu jadi hayang heula hayang ibadah urang teh anu kaasup ihsan karena ihsan teh bagian tina rukun agama di antaranya teh ihsan. Jadi beragama urang teh can lengkap upami urang can ihsan. Tak ihsan kitu dina saat beribadah seakan-akan urang teh ningali ka Allah atau lamun urang teu bisa seakan-akan ningali ka Allah maka tekad anu kuat bahwa Allah teh tur ningali ka urang. Eta jalma anu kitu maka eta jalma teh mutakamila eta teh jalma geus anu ngambil kana kasempurnaan dina ibadah yakni negaskeun ke musanni ini istana bebat lamun ngajauhan anjeun arya akan dia wala hatta sareng ngalirik anjeun ngalirik teh ingat anjeun nadzurullahi kana ningalin Allah tika ka anjeun tak malu mangka anjeun teh sampurna maka saudara ge jadi latihan teh lain ukur dina jero salat justru dina luar salat disebut muraqabah urang latih muraqabah nuhunkeun ka Allah supaya dipasihan rasa bahwa ieu leumpang teh dileumpangkeun ku Allah mudah terleumpang ya Allah pasihan rasa pasihan ngarti abdi bahaya kita leumpang teh ku abdi tapi ku Allah setiap langkah ya Allah mengalihkan anu bisa naon wae anu dikerjakeun ku urang tekadkeun ieu teh kabeh beunang Allah gak urang kana bade wasu wadah ngecek cai ku Allah lain dina cai gerakan dengan urang engke hasil bersih teh lain ku urang lain ku sabun tapi ku Allah Allah teh ningali segala aktivitas urang teh dilatih supaya urang boga tekad dina hati urang teh Allah teh ningali terus ketika urang bisa ngelatih kitu we dina gegedena tiap poe teh begitu suka salat teh geus puguh eta mah teh geus latihan we urang upami urang hoyong
Berarti sah. Eta engke bakal aya urang teh bisa karek ngampung teh dina isu-isu pangkarek ingetkeun kana ilmu eta tadi gitu. Yang urang sare kan sesuatu. Mudah-mudahan sare langsung pikir inget ka alhamdulillahilladzi ahyana. Jelas hirup teh lain urang. Puji kadat anu tos ngahirupkeun abdi. Nya berarti hirup urang teh anu Allah. Ba'dama amatana langsung urang teh mengakui kana apana Allah bahwa urang teh hidup teh ku Allah lain beunang urang. Karena lamun hidup beunang urang sok atuh kumaha urang umur teh ulah aya mati. Sapanjang-panjangna umur teh pasti bukti hirup teh kamasihan Allah ieu hirup teh anu Allah. Ahyana ba'dama amatana dina sabada dina saatos gusti ngamaotkeun ka abdi tadi. Saya teh pan teh mau maksudna urang teh elingnya urang keur mun jelema urang ningali merhatikeun jaga nu pokok bulan guling gagaro mangnya teh sadar eta bukti pada malam Allah anu sare bahkan manehna lamun ngalidur oge teh sadar ditanya maneh tadi ngomong kitu maneh keur sare cik saha padahal urang kabangungan batu keur sare ngigo bulan guling musik kitu ka dieu eta beunang manehna lain eta nyata we. Yang benar mana lalu dimaksud kemarin ada gagaro bulan guling ngomong cuma bukti ya teh benar Allah itu disadarkan ku Allah tapi gerakan-gerakan di hayatkan ku Allah. Jadi intinya urang kedah nekatkeun kedah ngalaki oge karena kata keadaan urang bahwa segala gerak gerik urang eta teh kabeh beunang Allah. Latih hate urang mana urang migawe naon aktivitas urang kembalikan akui ku hati urang bahwa eta teh anu Allah beunang Allah. Sup kana ibadah urang bisa ngangkat teungeun muntapkeun bibir Allahu Akbar ieu teh beunang Allah. Hiji-hiji teh kieu. Pami urang keur babacaan dekatkeun anu muntapkeun bibir urang ka Allah. Eta gitu. Anu urang keur barang gawe dekatkeun bahwa ieu gerakan-gerakan teh beunang Allah. Urang nuju apa? Jadi anu gede heula anu dipikirkeun karena pikir sadayana. Jadi naon aktivitas urang anu upami leungeun anu seueur bergerakna tekadkeun ieu gerakan-gerakan teh beunang Allah. Upami urang nuju ngomong, nuju babacaan sing ingat bahwa anu ngagerakeun bibir urang teh anu ngaluarkeun suara urang teh adalah Allah. Eta mah kok bade nuju ngobrol, bade nuju seserian, hatatana eling ka Allah bahwa ieu teh beunang Allah. Urang nuju apa tekadkeun man gegedena dina pagawean teh leumpang nya teh ngagerakeun suku ieu gerakan suku teh beunang Allah. Tuturkeun lain ka suku Allah, nu jadi Allah. Engke mah naik boga nu cicing teu bergerak naon. Urang lumaha Allah anu marihapkeun urang. Kaluar ka jero napas urang Allah, kaluar oge Allah. Sanajan urang teu menikmati kopi jeung dudu rasakeun kenikmatan eta teh dihadirkeun ku Allah. Nikmatna eta kopi teh beunang Allah. Anu hiji kan cek Mang Wahyu anu hiji. Mun dipikirkeun anu hiji pokona hiji we. Hiji nana oge. Hiji. Jadi kayak ningali nana oge bakal hiji. Ningali nana oge bakal hiji. Ningali jauh. Henteu sekedar hanya urang kabita. Anu kalau teh santina nafsu tapi tafakur ningali jauh. Allah makana bentuk jauh, rasa jauh, cangkang jauh, bari teu berbahan bahan dina naon. Masya Allah hadirna kana ieu majlis teh urang teu ngilu ngalah jo aya proses makan. Ieu teh patroti Allah. Wah, lamun urang berpikir jauh urang kana bakal kumpul nikmat, jauh urang lamun hoream di ibadah. Berangkat tina tadi ngalakeun rokok sagala teh beunang Allah. Langsung potong kompas urang teu mulai proses ningali gelas wae. Mun Allah teu ngersakakeun aya gelas eta moal aya. Maka ningali gelas eta saja ningali Allah. Ningali pada malam Allah. Ma ra'aitu min syai'in illa wa ra'aitu Allah fihi. Jadi orang-orang maripatna teu pati ningali hiji perkara kecuali ningali kuring dina eta perkara adalah Allah. Lain Allah ini tapi ada kekenging Allah. Komo nu kieu mah nya bangsa jauh, bangsa alami. Orang teu memikirkan bertafakur
Tapi orang keur ngobrol, tapi orang keur cicing dina mobil. Ningali tatangkalan, ningali jelema bergerak. Ieu mah cicing, bahkan sakapun sakeun ngobrol. Tapi hate diri ka Allah. Keur eling ka Allah, ningali tatangkalan tadi mah eueuh jadi aya, ningali ka Allah. Dadauna bergerak, mau bergerak kamu teu kehendak Allah. Gitu. Angin, mun eta angin ge bener Allah. Tentu nama Allah segala oge. Eta nadrullah. Gitu. Jadi urang kudu bisa ningali kana paningalina Allah, kana pademelanna Allah. Terus aktif itu, engke urang bisa dina sahari teh urang bisa saja gitu negara beli poho. Terjolok salat, urang teh tadi poho teh berkomo. Cokot deui hate teh. Usgat cai dilempangkan ku Allah, didayekeun ku Allah sakarupa. Itu kocokkeun cai catetna di istiisna beunang Allah, rahmat ti Allah. Allah ngawajibkeun ngamardukeun wudu teh ku cai coba lamun ku takut Allah teh nyaah ka urang. Terus urang ngagerakeun dengan urang nyok cai isikaprotkeun kana dengan urang bisa bergerak teh ku Allah. Ieu teh Allah ti Allah urang bisa wudu teh ku Allah didayekeun. Moal aya ujug tadi jelas teh, moal dibeja-beja. Lamun dibeja-beja mah pan eta teh bakal mas merasa menang diri. Jangan sok ngabeja-bejakeun amal eta teh karena merasa beunang manehna. Eta mah geus musyrik. Secara ilmu tasawuf, secara ilmu tauhid eta musyrik gitu. Geus mengakui karena pagawean manehna, bahkan hasil si anu ge tuh ibarat urang mah. Catur alhamdulillah, bahasa alhamdulillah. Hate mah mau Allah. Hanya hayang katingali ku jelema. Nadrun nas, muraqabah nas. Dia ngomong itu supaya tertarik anu lain ke ubah urang. Lamun tukang ubah mungkin gitu. Jelema anu geus bisa nadrullah bisa ningali ka jelema anu ngomong bahwa ieu teh jelema teh bari ieu penting teu. Jelema anu bisa ningali nadrullah sanajan jelema teh keur ceramah bisa ningali, bisa kabaca eta jelema teh keur ceramah teh eling ka Allah gitu. Ya bisa saja keur ceramah teh eling ka Allah. Bisa. Ya ceramah teh seolah-olah mengatakan jelema supaya eling ka Allah. Supaya ibadah Allah, kadang-kadang ada ceramah teh teu ingat Allah. Henteu muraqabah keur ngomong teh henteu eling bahwa eta ngomong teh diomongkeun ku Allah. Diomongkeun ku Allah. Digerakkeun ku Allah bibirna kaluar sorangan. Eta teh encan ihdinas siratal mustaqim. Encan antar kana jalan anu bener. Jadi makna ihdinas siratal mustaqim teh mugi Allah nuduhkeun kana jalan anu bener teh nyaeta jalan ketika urang dina ibadah ingat ye ibadah teh beunang Allah, ibadahna beunang Allah, urangna beunang Allah, ibadah ge eukeun Allah. Jadi ti Allah ku Allah eukeun Allah. Eueuh urangna. Eueuh urangna. Nah, nanti aku urang mau. Jauh nu geus boga pikiran kitu mah tina ria. Tina ujung ayat kasiru istanibta arya ini istanabta lamun ngajauhan anjir arya akan arya wala hatta sana iya tapi tapi iya wala hatta jeung ulah hadoh anjir itu ngalirik anjir ingat anjir nadzurullahi kana pandangan Allah dikali anjir tak malah mangka anjir sampurna aya kasiru tegasna jadi anjir eta minal kamilina dina sarana pirang-pirang jamaah anu sampurna al arifina pirang-pirang anu makrifat itu. Jadi batur oge anu ngagaduhan sifat makrifat teh teu sekonyong-konyong. Tina berlatih hanya tiasa makrifat Allah teh tina berlatih. Berlatih tiap waktu, tiap poe, tiap waktu, untuk tiap jam, tiap detik dulu. Fa'inal kamil al-arifah sanyana jalma anu sampurna al-arifah anu ma'rifat huwa ari jalma anu ma'rifat eta alladzi yatawajjahu anu jinghareun ieu ladi ila Allah taala ka Allah taala di kulliyati karena sakabehna lagi nyihareun hate teh ka Allah secara keseluruhan.
Wayakapi jeung cukup ieu lagi binadrillahi ta'ala ku paningali Allah geus cukup. Teu aya teu kapikirkeun jelema ningali ka urang. Teu kapikirkeun jelema teh merhatikeun ka urang. Teu kapikirkeun. Anu kapikir teh Allah ningali ka urang. Tiap hari dilatih itu. Abdi gadua di Cimalaka. Sapa poe teh nyalira ilmina teh. Da bojona mah da mau kami 1 minggu. Nah, geus abdi mah sapa poe di imah geus asa teh sorangan. Jadi anjeunna jadi geus bener-bener musyahadah. Geus nyaksi Allah. Melatih eta teh geus selama tahun ada berhasil. Jadi teu asa sorangan. Nanaon teh? Nyata jeung Allah gitu. Teu asa sorangan urang mah keung nya teu asa sorangan. Mau aya keung gitu mah. Da Allah. Mudah-mudahan sorangan yang kemaksiatan anu bisa nyambung batur teu bisa dakwahnya gitu. Kapikirkeun Allah teh ningali wae, kapikirkeun Allah teh ningali. Bahkan ieu gerakan teh beunang Allah teh ningali kumaha. Allah rek aya kumaha da ieu gerakan teh beunang Allah. Eta hasil ayeuna kitu teh da lain ku waktu sakeun, lain ku mana datang begitu saja, anggar hasil dina kasat latihan urang. Jadi agama dalam kitu mah teu ibadah. Sanajan umah wadah, sanajan anjeunna mandi, sanajan anjeunna ngoprek meja dan sebagainya, ati geus siga urang. Eta teh anu dina jero ibadah jadi 24 jam teh bisa ibadah itu da dikir wae ka Allah, da eling wae Allah ngagerakeun manehna. Allah ngagerakeun manehna, Allah ngahidupkeun manehna. Jadi sagala gerakan-gerakan teh tapakur. Anu dimakan makan apel amis. Lain menikmati amis nggak ditapakur Allah ngadama amis dina apel. Bisa amis je apel Allah bisa ngadama apel kok tak amisnya. Bisa kayak gitu. Amisnya benar Allah, apelna benar Allah. Datangna ka dieu oge ku Allah diasomkeun ku ka ieu mah ka urang. Kata Pak Mamurah ya batur mah padahal mah dikir tuluy eri, tuluy ibadah, tuluy. Eta kelebihan ibadah di bangsa teh. Wayakapi jeung ngalap cukup ieu silagi binadrillahi kana paningali Allah an-nadri siwa tina paningali saliati Allah. Orang sok keeran asa tingali we ku batur teh. Asa ditingali we ku jelema. Tah eta dua bintik-bintik kiat itu urang teh geeran baperan itu. Wajah teh ningali ka urang perhatikeun ka urang. Mun dipikir deui mah kieu. Naon jelema perhatikeun ka urang naon perhatian jelema gitu. Naon urang teh. Berarti mah dikenaonna ka urang. Urang teh rasa teu, gaya teu, tapi urang rasa keluar wae. Kal alif wa ana jahila ieu sebaliknya wa ana jahila jaman bodoh bahasana jahil. Alhamdulillah urang mah mungkin ayeuna kalebet kana alim anu nyaho bahwa Allah teh ningali ka urang salawasna teu eureun. Kana awak urang kana hate urang. Namanya nyaho. Jahil mah jalma anu bodoh mungkin teu nyahoeun bakal beunang manehna. Eta hirup teh bakal beunang manehna. Eta gerakan teh beunang manehna. Da karasa kumaha begitu manehna hayang nyokot gelas, maka ngarongkonglah leungeun. Jadi asa beunang manehna. Eta ngarongkongna leungeun teh asa beunang manehna. Da urang mah nyaho sagala gerakan urang, sagala kabisa urang eta digerakeun ku Allah, dibisakeun ku Allah jeung pagawean urang mah teu mere hasil. Ayo belajar tauhid. Pagawean urang mah teu mere hasil. Pagawean taprok tingali halus. Lamun sifat Allah teu aya nu ngare tapak kana rapihna eta bangunan kecuali Allah. Eta tukang bas. Sepakat tukang bas, tapi dikira beunang Allah ya gerakan bener Allah. Buka pemikiran ibu kita beunang Allah. Keseluruhan anu di aya urang teh beunang Allah. Allah urang oge beunang Allah, gerakan urang teh beunang Allah. Hidupna anu aya dina otak eta jalma teh beunang Allah. Tah mana beunang-beunang beunang Allah. Padahal tukang bas, tapi selama gawe apa gerakan beunang ieu ku Allah. Hasilna oge eta endingna kumaha cing urang teh beunang Allah. Wa ana jahila al maghfur jalma anu bodoh anu tertipu karena ngaji teh tertipu
katipu marokan pagaweanna beunang manehna gitu nya. Sehingga lamun manehna digawe perkara pagawean tuluy hasil alus tu ujug beunang urang kana nya ka beunang urang ieu kan saha ieu berarti dia tadina ilmu tasawuf mah sifat keakuan dihilang aku tidak anu aya mah kesifatan nya urang beunang urang bodoh padahal mah itu beunang kamu mana beunang Allah pagawean beunang Allah hasilna oge beunang Allah ta'jahil al-maghlub huwa alladzi la yulahidu jama anu bodoh anu katipu nyaeta huwa ari jahil maghrur eta alladzi la yulahidu anu teu mikirkeun teu ngalirik nadroman kana paningalina da huwa ari man eta aqrabu leuwih deukeut ilahi ka man min hablil waridi tibatan urat geunggerong jalma anu bodoh mah teu kapikir teu mikirkeun teu nyaho kana ningalina Allah mangga Allah ngajroman kana ningalina Allah huwa ariman ya Allah teh aqrabu ilaihi min hablil warid bahwa Allah teh lebih dekat tibatan urat geunggerong geurong di dia Allah lebih dekat di dia gimana Allah lebih dekat min hablil aqrabu min hablil warid jangan bodoh mah boga pikiran poek hatena bisa ningali datenya hotea karena ningalina zat Allah anu lebih dekat tibatan urang wa yulahidu jeung ngaliri itu hanya merhatikeun ieu jahil nadro guerihi kana paningalina salian di Allah sehingga wani malik oge da batur anu ningali gitu anu dipikirkeun teh paningalina salian di Allah ningal paningalina jelema membawa jemaah, nah itu sesuatu anu tetapi kok Allah ningali kayak gitu si jahil mah wa yulahiduna kalau gue ini mana nama hanya kapikir teh saya kita ngalina Allah bina abidi di hamba-hamba Allah walayat itu dengalir adina dilastih sani kholiqi karena masihan saya na anu ngadamal na eta sajarah wa maulahu jeung dengalir de noleh kak pangeran nyata Allah aku mana nama bertanya sama Tuhan Allah tapi dia siapa pun kita tahu Allah sehingga pohon bahwa Allah teningali sehingga wanita aku kan gorengan di saat batu di saat ada kesempatannya kada buktinya no karena pohon karena ningalina Allah jelas ihsani kholiqi karena masih ada saya anu ngadamalna eta si jahil Allah masihan saya kaburangnya, masihan hirup, masihan sehat. Wa maulahu jeung pangeran atas jahil, wa ya tapitu. Wa ya tapitu jeung noleh si jalma. Ilas ihsani aqrabaihi hanya ngitung-ngitung kealusan ka orang-orang dekatna. Itu teh. Pada segi balik baik ka urang berbaik ka dia. Urang nya batunya kebaikan ka urang ditimali kebaikan urang. Jalma anu goreng ka urang ogah nyeun kealusan ka eta jalma anu nyeun ka goreng ka urang. Eta mah cuma budak teh bisa anu kitu mah. Mun urang bageul ka jalma bageul ka urang budak teh bisa. Nya. Tah jalma anu bodoh mah hanya bisa kitu bisa ningali karena kebaikan kerabat-kerabatna wa ahibaihi bisa hanya bisa ningali karena kebaikan anu dipika cinta kumanehna wa adaihi jeung bisa ningali kana kebaikan musuh-musuhna mun musuh teh jadi baik ya paida anil insanu paida anil maka di mana-mana digawe sae manusia amalan kana hiji pagawean walam yari jeung teu maksud ieu si jama bihi kana eta pagawean illa riya angin kana riya itu jalma anu bodoh hanya bisa ningali karena kebaikan jelma saja dia bisa ningali karena kebaikan Allah engkau berbuat baik hanya ditinggali baik jelma itu hanya bisa ningali karena kebaikan anu diciptakan ketika menanya kebaikan hanya dapat ningali guna anu ku jelma anu diciptakan manehna wahibahi wa adaihi hanya bisa ningali karena gorengna musuhna eta jalma atau karena baiknya musuhna eta jalma. Maka kaidah anda ketika manehna beramal
amalan kana amalan walam yari moal maksud manehna moal aya tujuan manehna iku eta teh illa riya amin bakal kana riya lamun amdi pikiran eta jelema teh urang teh ditingali ku batur sehingga nyeun urang nyeun ka alusan oge hayang katingali ku batur urang nyeun ka alusan ka batur oge hayang katingali ku jalma nyeun ka alusan ka batur poho eta batur teh dulu urang akrobat teh poho anu dikacita urang bisa saja musuh urang ketika beramal teh urang teh hayang katingali ku manehna we lain hayang katingali ku Allah bakal kana riya bahwa mangka riya eta sababul mati urang berhasil bisa riya adalah sababna bebendu Allah wal adabi tegesna siksaan Allah sababna kedatangna siksaan urang gitu bahwa kehirup aya di dunia atau engke jauhna di akhirat sababna tina riya jadi riya teh sababul mati sababna bebendu Allah wal adabi jadi sabab karena siksaan datangna siksaan Allah litalbisi gitu. Karena nyamarkeunana eta si jalma ala khalqi ka makhluk nyamarkeun ngaburkeunana ka makhluk ditahyilin kalawan nyangka annahu sanyanya si jalma eta mukhlisun ikhlas karena urang sok hayang nyin kebaikan ka jamaah nu baik ka urang sehingga urang ketika mengabari kebaikan merasa puas karena ketilai ke orang jamaah memberikan kebaikan ka urang geus saretinya mangka mana teh kitu teh ikhlas karena geus talbis ngaburkeun para ikhlas mari kitu urang nyin kebaikan ka batur oh karena perintah Allah ketika nyin ka alusan ka batur teh dinyakan da ieu perintah Allah nu batu nyin alus ka urang tembak di ku alusan urang disebut ihsan maksud di perintah Allah lain semata-mata hayang disebut abstri halim hayang disebut semata urang karena tapi raos karena kebaikan urang sehingga urang engke dina ngalakukeun nyeun kebaikan teh hayang katingali ka urang karena hade urang teh tapi raos jadi kudu aya karena Allah ieu teh karena perintah Allah nyeun ka alusan ka jamaah anu nyeun ka alusan ka urang eta teh perintah Allah jadi dilah gitu jadi anu ditinggalin teh ninggalin Allah lain ninggalin ada jalma anu nyeun alus ka urang eta teh bitahyilin nyangka annahu sanana sajama eta mukhlisun urang geus malikeun kebaikan ka eta jalma merasa puas hatena aya nafsu ibadah nafsu teh sehingga merasa puas geus ngabalikeun kebaikan ka jalma anu baik ka urang sehingga puas karena Allah mah tak eta nangka mukhlis manehna teh mutiun lillah eta taat ka Allah wa ana min ahli din jeung nyangka bahwa nanti dari bagian dari ahli agama ma'ana laisa kadzalik ma'ana usaka sanyanya neta jamaah laisa kadzalik tidak seperti aku pikirkan karena mana pokoknya nadrullah dina saat kana beramal pokokna niat karena Allah tidak mau dipikirkan kumaha teh aya we pandangan jelema wa talbisu jeung ari talbis eta haram jadi talbis teh ngaburkeun wajahna wajah siga akhirat tapi jerona dunia eta iya kabur jelema teh nyangabur kudu salat makan minum betul puguh pada saat urang perhatikan masalah itu talbisnya mengaburkan penilaian orang karena makanya dipikirkan teh paningali jelema murah ora kudu suara anna makna riyai wala kanya hukum ku anjeun anna makna riyai kana sanyana nama riya eta tolabul manzalah makna riya nya eta nyupri kedudukan mangka esok jelas-jelas nama dia teh hayang dipandang dari batur ya menunjukkan selama apa kayak kejualan ini tolabul manzalah nyupri kedudukan di mata jelema kemuliaan yang ada. Ayat disebut halus kata manzalah. Jadi riayat tolabul manzalah. Neangan kedudukan. Nyupri kedudukan. Di mata jelema karena anu dipilih eta mah jelema gitu. Wa ta'dini jeung agungan. Yang diagungkeun di jelema. Indanasi munggu manusia di amal akhirat ku amal akhirat. Riya teh nyata tolabul manzalah wa ta'din indanasi di amal akhirat.
amal akhirat, sedekah amal akhirat, ngaji amal akhirat, ngawur amal akhirat, berjamaah amal akhirat, sholat amal akhirat. Tapi eta dilakukeun teh kesemuanya hayang katingali ku jelema muji manzala. Kalladzi kaya jalma kaya anu nya jalma yusolli anu salat ieu siladi wa yasumu jeung puasa ieu siladi wa yatasaddaqu jeung sedekah ieu siladi wa yahiju jeung munggah haji ieu siladi nya gagahnya haji umroh identik biasa samarian identik belum sholat ngapain jadi ikhlasnya osok aya dijieun tina ibadah anu kuantitas hitungan banyak. Ikhlasnya sok dijieun tina ibadah anu kuantitas. Loba. Eta teh moal kabeh kieu. Lamun cuma tukang moal kabeh kieu bakal aya. Siga jelema didikan we sallallahu alaihi wasallam. Lamun 100 kali mana hayang kata ngaku batuk mungkin aya ikhlas karena eta anu diomongkeun sallallahu alaihi wasallam. Bakal aya. Maka kualitas ibadah sholat sunat sebanyak-banyaknya itu fadilah adul amal salawat sadaqah total bakal hiji ikhlas teh jadi dijieun mulangka barang-barang gede nya sedekah macak sedekah kuantitas engke bakal lelah kenaon karena jelema ewas ya gini dipusiakan jadi barang kalbadin kata bakal hiji kualitasna nya ikhlas. Mata orang ada tuh datang sebut dia, banyak kan? Biar penjelma orang ibadah sakit kotor. Wayagzu saat perang di jalan Allah bisa saja dunia itu karena sebut Jawa supaya diilah kalimatillah. Kalau pun menjalan ini nama itu karena Allah. Wayaqra'ul Qur'an aja baca Quran. Liu dia mau supaya ngagungkeun itunya bahwa sholatmu istri jamaah soleh cik lima bagi bapak puasa hati lupa sholat koma yuk dimau supaya ngagungkeun istri maka supaya ngagungkeun ka eta silali saana su manusia didalika karena itu seluruhnya pagawean karena puasa karena sedekah karena mengaji karena perang karena maca Quran teh supaya tujuanna jelema teh ngagungkeun ka eta jamaah teh karya urang teh kadang hati urang gitu lain kayak lebih hebatnya dako ikut dia kita mah jangan ngalang begitu ayat gitu ulama anu nerangkeun dako ikut dia lembut-lembutnya dia sehingga terasa dia contoh seperti dia gimana contoh seperti kita mun aya pejabat di Jumaah nah urang teh ti desek-desek hayang deukeut salat Jumat teh jeung eta pejabat jadi ya padahal sangat masuk ke dalam ibadah hayang cicing diuk deket ada jalma udah berapa orang jabat atau naon deh tujuannya supaya ke orang tahu jeung eta mudah tujuan urusan dunia teh geus dia ada kok ikut dia kadang-kadang kurang kita pikir seperti nu tadi teh nya jalma rek ngalakukeun ibadah teh tulus karena disebut dia eta kok dia kadang-kadang teu kapikirna da harus disebut dia itu tulus sedekah jadi teh tulus rek soal sunat sing disebut getol sing disebut dia sing disebut betul-betulan tetapi kesukaannya iya namun tidak dilonggarkan pendapat para orang-orangnya membaca teh iya lembutnya dia coba contoh tamu akhirnya mau pada urusan ya mah dia mau urusan apa malahnya mau bawa orang dia ibadah Allah maunya orang berikhlas maunya orang berikeur mujahadah ngalawan ria pemacaran ria maunya batur bulan jalan Allah meninya maka pikirkan anu kuat dina hati urang dina pikiran orang bahwa Allah anu pasti ningali ka urang pasti jelema bisa digir urang dengan urang mati urang teh pasti anu pasti mah Allah ningali ka urang ningali kana awak urang ningali kana hati urang uninga kana awak urang uninga kana hati urang eta uninga kumaha dabeung Allah sagala anu urang teh urang lagi beuna Allah naon oge beuna Allah rek teu uninga kumaha rek teu ningali kumaha rek teu ngadamu kumaha Allah wa yukrimuhu tuluy we
Itu ayo krimuhu jeung ngamaruyakeun ieu manusa ka eta jalma. Aw ya'tuhu tuluy we kana ngamuyakeun teh mah hebatna dina ge. Tuluy marere eta si jalma teh ka si manusia teh ka eta si jalma teh. Artina dina riana teh mana teh berhasil. Itu mana hayang kapake jadi ajenganna sehingga jadi orang teh mahabba resep gitu ningali dia bicara dan sebagainya. Kapakelah sehingga marere berarti hasil riana teh. Dina dunya hasil. Min amwalihim au ya'tuhu tuli marere eta manusia teh ka si jalma kasih lagi min amwalihim tina harta-hartana. Padalika mangka ari itu eta huari dari eta al-muroi jalma anu ria wa amaluhu mardudun amalna teh ditolak wa sa'yuhu jeung seluruh pagaweanana lalampahanna eta khaibun anu rugi we da mungkin teh malah ganjaran itu malah ganjaran akhirat sawaun pa'ala lahum nasu sawaun pa'ala nahami gawe eta si jalma teh gitu lahu keur siladi sawaun pa'ala nahami gawe lahu ka eta si jalma saan nasu manusa mak kana perkara amal lahu anu ngarep-ngarep ieu siladi ka siladi kana amal minhum di manusa sawaun pa'ala nahami gawe ieu si nahami gawe lahu ka eta jalma saan nasu manusa mun tadi diamanya mun hayang katanggar diama hayang kapuji diama tuluy muji itu jadi muji lah hayang kapuji jelema jadi muji jelema teh jadi pahala lahun nas mun kitu teh hayang dialus-alus ngomong alus-alus Qur'an teh hayang katanggar sehingga jelema marere amwalahu sawaun pahala lahun nasu ma amalahu nah kami gawe jelema-jelema teh kana anu diarep ku manehna hayang kapuji hayang jelema jadi bangga ka urang min hukti manusia awalam yafaluhu atawa henteu digawe si jelema teh kana mah manehna hayang kapuji tapi jelema teh muji manehna dialus-alus teh segala rupa akhlak teh dan ibadah supaya ke kabere malah teu mere nah rek terjadi rek teu kitu teh terkasih rek teu dia teh tetep teh ria walam yafaluhu lahu awalam yafaluhu atawa mari gawe manusia teh kasih lagi kasih jalma teh lahu kana mah kana barang bere. Jadi lamun upami tujuan eta ibadah teh narik sifat di jelema nah jelema rek jadi sifati rek tetep eta teh ria tetep eta teh doraka dosa. Qala ta'ala ngadawuh Allah Ta'ala dina Al-Qur'an faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Aya nu disebut musyrik teh. Jadi omean heula men saturang sakumaha musik anu sok digembar-gembar ku Wahabi. Musik teh identikna kana barang. Gitu, kana jimat, kana jejamrean, musik teh. Jarang ada menerangkan bahwa dia adalah musyrik. Padahal logika ketika orang ibadah ibadah orang sholat zuhur ieu teh wajib karena Allah. Karena diperintah Allah iman karena perintah Allah. Ini adalah ketika ke ibadah aya jelema dianggap apa? Ka ibadah ka Allah. Oh, ibadah ka jelema oh. Aya teh musyrik kan. Musyrik teh menyekutukan ngarijeutkeun ongkoh ka Allah ka jelema tegas kata musyrik nanti musyrik jarang kadangnya jarang musyrik teh dina ibadah padahal dina Quran teh namanya menjelaskan paman mangkari saja wallahu a'lam bi muradi paman mangkari saja ma eta kana anu aya di siman eta yarju anu ngarep liko arabihi kana pendak sareng pangeran eta man jalma ibadahna karena hayang penaktin Allah ke di akhirat alias ikhlas karena Allah paryakna maka beramallah eta si jalma amalan sholihan kana amal anu soleh ditungtungan wala yusyrik bi ibadatihi wala yusyrik jeung musyrik ulah menyekutukan di si jalma di ibadati rabbih kana ibadah pangeranana eta si jalma ongkoh ka jelema ahadan ka saurang oge
Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi dina tujuh ibadah kita coba main Allah. Ulah dipikir, ulah aya kapikir dina hade urang. Jelema teh ningali ka urang bahwa Allah yakin ningali mana. Anu yakin ningali ka urang mah, ningali kana hade urang mah Allah. Lah pangka Allah teh eta tauhid teh. Hiji anu katingali teh hiji, urang hayang katangan kudu hiji. Hayang katingali kudu hiji, hayang ka adis kudu hiji. Leungitkeun salian di anu hiji. Pohokeun ningalina salian di anu hiji. Anu aya dina hade teh anu ningali teh anu hiji nyaeta Allah tauhid. Wa qala ta'ala man kana yuridu harsal akhirah. Man ari sajalma eta kana anu aya jalma eta yuridu anu ngarepkeun nikah hayang harsal akhirah kana ganjaran akhirat nazidlah. Surah Allah sajalma anu ibadahna karena hayang bagian di akhirat, ganjaran di akhirat nazidlah. Nazid namahan aula lahu kaya jalma. Piharsihi dina ganjaranna eta jalma. Lamun tujuan urang teh hayang akhirat, tujuan ibadah teh kana hayang deket ka Allah karena turutan ka Allah, taat ka Allah. Surah Allah nazid lahu fi harsihi. Kuring bakal nambahan piharsihi dina ganjaranna eta amal kayak bisa di isri di asyari ku 10 kali lipat nepikeun ka 700 kali lipat. Kalau ngagandakeun karena ganjaran amal anu ikhlas karena Allah kan pemegang Allah. Waman kana yuridu harta dunya, waman jeung ari saha jalma eta kana anu aya na isiman eta yuridu ngarepkeun harta dunya kana bagian dunya, kauntungan dunya nuktihi. Nah, surah Allah nuktihi kuring bakal ngadatangkeun kana eta ganjaran dunya. Oh, mun maneh ibadah yang kapuji Allah ngagerakkeun mulut jelema puji ka eta jalma. Nuktihi. Mun eta jalma teh ibadah teh hayang karena dibere ku jelema Allah mendatangkan jalma marere eta jalma nukti minha wa ma lahu fil akhirah wa ya wa ma teu aya lahu pikeun eta jalma naon al akhiratu akhirat wa ma jeung eta teu aya lahu wa ma jeung teu aya lahu eta teh jalma al akhiratu ari akhirat wa ya akhirat mah moal aya lamun ibadah urang karena hayang dibere Allah bakal ngadatangkeun suatu waktu jalma mere sehingga puaslah tujuanana. Mun ibadah nakar hayang dipuji Allah, ngagerakkeun jelema mulutna sana muji ka jelema. Nukti. Wa ma lahu fil akhirah. Wa menang bagian di akhirat. Min nasibin dina bagian. Wa qala ta'ala fawaidul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawaidun mangka neraka wel. Lil musallina pikeun ka pirang-pirang jalma musalla. Ieu teh jalma musalla. Ngan salat anu kumaha alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina jalma tegasna jalma-jalma hum ari ladina kabeh an salatihim tina salatna ladina eta sahun. Poho. Ieu aya dua tafsir. Salah ulama mah nyaeta wa idul musallin alladzina hum an salatihim dan nyata begitu asup kana jero salat oh sugan ka ieu teh lain mayun ka Allah oh bahwa Allah anu ningali ka urang teh Allah amana we hate ngaraka we ieu mah anu berat nya pendapat anu berat tah pendapat anu ringan mah nyata maksudna pawaidul musallin teh neraka we pikeun ka jaman salat alladzina hum an salatihim sahun nyata neraka teh diperuntukkan ka jalma anu poho cueur teu salat sibuk kana dunia anu dipikirkeun dunia sehingga tergerak seluruh tubuhna teh kana urusan dunia poho akhirat eta neraka well mudah-mudahan keun teh ka dinya tafsir teh ulah kana anu malagun dina salat teh bapak ya urang matak salat tos salat kudu istighfar eta bahwa salat urang istighfar anu lain latihan salat udah istighfar anu eta mah kehalusan. Salat anu urang tadi teh istighfar anu kuduna urang teh salat yang muraqabah ka Allah asa ditinggal teh unggul ku Allah kalaka saja gua jelema oge ngalamun kana naon
Eta istighfaran. Tuluy-tuluykeun alladzina hum yurauna. Itu nyata jama-jama hum alladzina ka yurauna anu raria dina salat mata hayang ka kana jelema. Wa yamnauna gitu ya mah jalma-jalma anu mungikeun harta anu wajib nyata jalma-jalma anu tarang ngalakeun jahat eta neraka wel. Wa qala alaihi salatu wasalam yaqulu Allah taala. Kanjeng Nabi ngadawuh, Kanjeng Nabi Allah ngadawuh nya hadis qudsi ana aghnal aghniyai. Sareng Allah ana ari Allah eta aghnal aghniyai pangbeunghar natin anu beunghar sareng Allah. Maksudna mah panteu butuh-butuhna ti jalma anu panteu butuh-butuhna ti pirang-pirang jalma anu teu butuh. Ti pirang-pirang anu teu butuh teh anu panteu butuhna teh Allah. Maka Allah ma al-ghani anu teu butuh anu syirki dina dipersekutukan. Butuh Allah dipersekutukan. Artina mah wah, mana ada yang kudu urang, mana ada yang berat urang kok, itu karena manusia kok. Erek karena batu betul kok, itu karena urang dan itu butuh gitu. Selalu akhirnya anisyirki. Paman amila di amalan bisa jalma paman sana jalma amila anu beramali karena kaulah sallallahu amalan dan amalan asyroka. Tuluy ngalijeunkeun ngamusyrikeun. Pihi dina amal wae kasayan kuring pa ana bari ummi sallallahu kuring bebas eta jalma bari kuring anu lubaran di eta ya harusna Allah sebendung eta jalma. Wa nasibi li jeung ari siksaan kaula eta li syariki dikeun ka jamaah anu nyebutkeun kaula sallallahu. Wa qala li salam man shoma yurani faqad asyraka. Bisa aja manusia yurani anu ria isi man faqad asyraka maka satemana musyrik eta jamaah. Pangna puasa teh karena dibatalkeun karena loba batur ya puasa. Temos wa man shalla yuroi faqad asyraka saja man shalla wa man yazama dasana iman yuroi anu dia isiman faqad asyraka sasana musyrik isiman wa man tasadaqa yuroi faqad asyraka saja man sadaqa yuroi anu ria isiman faqad asyraka sasana musyrik isiman wa qala alaihi salam man talaba dunya bi amali akhirah famasallahu wajhahu. Kanjeng Nabi ngadawuh man ari saja ma eta talaba anu nyupri ad-dunya kana dunya di amal akhirat iku amal akhirat. Ya ngan dunya ku bakalan akhirat. Pangna daek marhabaan teh karena aya keresek hideung eta teh talaba dunya di akhirat. Daunangan ngaji mah keresek hideung jadi muwe. Daun dunyaan namun ieu pangajian teh aya cai-cai acan eueuh gitu. Urang tetep datang. Tidak amanah karena Allah, tapi karena takdiran pasti datang. Senajan hujan oke, dengan tiung dengan payung. Daya berodahon. Daya jalma anu beramal akhirat tujuanna dunia gambarna mah akhirat ngaduakeun ka tangga. Nyumponan panganang ka tangga. Maka tidak bacaan teh untuk berusaha berkualitas, tapi malah biasa ngikuti. Dan iki hasil tujuan eta geus teh mata mujidah musida dinaman saaya tahudan maka aya keresek hideung. Jadi motivasinya eta motivasina datang teh karena aya itu. Bahkan teu kapikir ieu teh ngahargaan tetangga, nyimponan tetangga, nyimponan pamanah tetangga, ieu teh urang kana rek ngaduakeun atoh ke urang daripada urang di imah ngobrol mah coba bacaan itu mah urang teh kabawa babacaan yang batu ngaduakeun. Jalma anu butuh doa eta anu maot kapikir ka tanah. Itu anu kapikir ka itu ada hareunana. Sehingga dengan bacaan kita berusaha berkualitas menjadi lembang-lembang karena Allah. Jadi kita pikir akhirat poe. Tajam anu nyupri dunya di amal akhirah ku amal akhirat. Ulah orang nyebutkeun zaman tukang ceramah anu ngaji nanti selalu meunang duit. Eta teh amal akhirat adun tak urang tong menjas itu. Eta kebalikan hadena. Lamun jamaah anu kuro jamaah ngaji Quran, anu MTQ, maka anu Arabik mah reseh itu manipulasi. Karena tapi anu urang geus terjun tadinya nya karena gampang we urang. Nyumponan pamandang jelema cak kuat mah gitu. Andai kan ieu teh teu ngampok urang kudu kuat. Dan urang mah Allah.
nyieun kabarokahan dina ranah loba jelema dina walimatun nikah ku aya ngaji Quran teh jadi barokah hayang urang anu jadi sabab nyen barokah urang eta ku ngaji Quran eta nu berbuat karena Allah mah karena nyumpona pamanang jelema karena ketika jelema menang wujudan urang teu datang sifat-sifat sakumaha nyumponan hak tetanggaan itu kan ganjaran paljukrim jaro man kana yu'minu billah wal yaumil akhir paljukrim baik saja iman karena akhirat iman karena ayana ganjaran maka muliakanlah tetangga urangnya muliakan tetangga anu berbuat eta itu keur itu mah eta mah hal pasti mata tidak di mana-mana aya ngaji di panggung tidak apa nanti kita juga gitu eta mah bersalah itu dipikirkan nanti orang tidak bisa menjasnya tidak bisa setiap jelema karena anu ceramah masa Rasul di apa berarti karena apa itu pasti tergantung kembalikan ke eta zaman anu kuat tauhidna itu nya dunia meunang akhirat meunang anu teu kuat tauhid mah tadi teh tujuan-tujuan gitu ya harus di hadi-hadi materi oge itu yang anu baca bisa ini sudah ngarep pake gitu nang dia ka laut eta manis daya eta esa amplop di mikoro geus akhirat malapur we atuh naon amal manehna teh di akhirat teh saya eta ngajual akhirat karena dunia ngajual di akhirat karena dunia rugi taman tolak itu jadi amal farah masa maka ngacak Allah mencak Allah wajhahu karena cahaya wajahnya eta jama wa bahko sareng bendung Allah diklahu karena nyebutna eta jalma wa asbata jeung netepkeun ya Allah ismahu Allah netepkeun ismahu karena ngaranna eta jalma fitna dina neraka naudzubillah min dzalik kamu jalma tujuan amal dunia teh sejumlah amal akhirat teh kana dunia maka Allah ngacap ka eta jalma kana wajahna dicirian ku Allah bentuk ka eta jalma itu Allah netepkeun kana ngaran eta jalma teh fitna dina neraka naudzubillah min dzalik tahdir penyingsiran kamu urang sadana kamu supaya urang jauh dina dia berbagai cara ada urang. Wa qala alaihi salam man ahsana sholata ngadau ka Nabi man ari saja eta ahsana anu ngalus-ngalus sisi jalma salat ka rasulullah. Hadisnya gitu. Itu kebiasaan para ustaz orangnya soalnya apa karena jelema kan hadis. Dengan gaya bahasa anu berbeda ternyata hadis kan. Sahaja Nabi sahaja anu alus-alus salat kana salat haitsu yarahu dina jihad atau sakira-kira ningali ka eta jalma saana sumanusa wa saat jeung ngagore-gore istilahna asalkan salat haitsu yahu ketika yahu manusia manusia makacak ajelma apa ya hadisnya itu haitsu yahlu dina jihad kosong ieu jelema alias daya jelma katil ka mangkaan itu eta istihanatu eta teh ngageugeuykeun eta istihana biha roba eta istihanatun eta teh ngageugeuykeun istahana tegas ngageugeun jeung biha ku ibadah Rabb ta'ala ka pangeranna Allah ta'ala eta teh ngaheurikeun Allah. Saja ngaheurikeun Allah mun aya jelema salat aya jelema di apa-apa mun aya jelema digancang eta teh istihana ka Allah. Jadi nyangka ka Allah teh Allah teu ningali. Nyangka ka Allah teh teu ningali ke istihana kumaha. Pak baru walidatu sareng ari pira-pira hadis anu kawali tidibir dia idina mencatat dia etala tahsul itu karingkes ieu akhbar hadis-hadis tentang anu ngacacat kana dia dah teu aya batasna teu karingkes fa'alal mu'minina mangka wajib ka jalma mukmin anu iman akili anu boga akal ayat zahida yang kudu sungguh-sungguh tidak ria idina nolak ria mukmin akil anu boga akal sehat teh upami urang ibadah karena jelema teh dipikir
ku akal anu sehat mun ibadah urang karena jelema mun hayang kapuji ternyata muji jelema mesti puji urang karena naon teu naon untuk puji angka sehat urang ibadah teh karena hayang dibere ibadah lah karena dibere harus sebenarnya mereka lah jelema diberikan hasil bertambah nafsunya. Terus suatu waktu mana teh seru gitu, tapi ternyata tidak beres, gitu ya, rugi. Ada akal sehat ya, terus jadi kita pakura. Nah untuk naria, akal sehat. Maka amin al-akil. Nah ya olahan-olahan kepintaran orang, akal cerdas orang untuk menepis nembokkan orang ayat tidak sungguh-sungguh tidak berdiri dengan olah dia atau dipikirkan tentang siksaan rugi akhirat dunia mah pasti sakit karena bulan ibadah karena jelema karena dia karena dunia diberi ke nyapa ke ya ngebot dunia usaha dunia atau ibadah mah pikir kurang berarti zaman iman ayat akhirat nah ayat akhiratnya dikit maka kesehatan an-nafsihi dina awak si jalma gitu wala yakuna jeung ulah ayana ieu si jalma wala yakuna jeung ulah ayana lahu ka eta jalma naon niatun niat itu wala qasdun jeung ulah aya pasijaan ijani itu ati dina sakabe taatna eta jalma wa ibadatihi jeung ibadahna eta jalma illa taqarruba ani hanya semata-mata ngadeukeutkeun diri ila Allah ka Allah maka kula sageleuna ibadah teh saudara ngaranna cek dina hate niat-niat teh. Jadi niatnya memang kudunya mulai daripada sholat niat. Berasa kalian eta aktivitas. Mun mah kebiasaan sapopoe 24 jam teh rutinitas bahwa sholat segeuleuna. Eta aktivitas. Ayo apa cek dur lohor. Langsung kan ketika dur lohor berarti geus kahitop kana wajib sholat lohor. Aya 2 kewajiban urang. Kahiji digawe langsung hari takali ini kacahi. Langsung wudu sholat coba kedua laporan ke adanya kegiatan lain kewajiban ternyata ngajar begitu dur asar langsung nah wajibnya abdi bade sholat asar kudu ayat itu musama ini ulang ayat itu ngangkekeun ayat berangkat karena mana ngajar sahayuna dur asar kalau sholat mah saya lempeng saya biasa sholat dengan jam kuring sholat lima waktu. Jadi itu na ayat ajar teh doraka karena ketika urang geus kakitu karena kewajiban anu katalian ku waktu, mun urang can ngalakukeun maka urang teh wajib ngajar. Itu kegiatan teh can anggeus maka can kami geus berarti ngajar sholat lima waktu. Sholat asar lima waktu ya Allah di pada sholat asar lima waktu. Wajib. Ya. Begitu beres lupa niatan taqarrub ka Allah, taat ieu teh kana perintah Allah. Urang geus teu ngarasa dibebani ku perintah, niat mahabbah ka Allah eta paling ibadah geus dijieun tina terus tina mahabbah. Geus teu asa tapi urang geus asa terbebani. Begitu dur adzan teh berubah. Lima tarekat mahabbah. Dina naon urang geus asa wajib salat. Urang lakukeun dina hate wajib wae, wajib teh nyata taklif. Mau tidak mau harga mati urang teh salat. Kengan satu dah. Tapi lamun urang nerapkeun mahabbah di hati. Terus terima kasih kepada Allah dalam hidup nikmati Allah urang jauh ya balikna itu. Urang ngalakonan perintah Allah teh jauh urang bisa manikeun kana syukur ka Allah. Atuh daek-daek ngalakonan wajib. Mun urang hayang nerap mahabbah ka Allah pikirkan segala nikmat Allah. Dipikirkeun hal-hal itu. Karena orang ngapakuran kabagiran jelema sehingga timbul kurang kata jelema itu. Buah natina seueur kapakur kana nikmat anu dipasikeun ti Allah ka urang, maka bakal timbul dina mana urang mahabbah ka Allah. Engke urang digawe ibadah ka Allah teh karena urang resep ka Allah. Maka geunah ngalakonan soal ngalakonan ibadah teh karena urang geus resep kana marentahna. Itu merasa terbebani. Wa la yakuna wa yusallimu abidalika ulah sudah berarti illa taqarruba ila Allah wa talabata diniatan anu bageus nyupri kana ganjaran akhirat bade angkat teh kana urang ganjaran akhirat ikhlas ya
karena deket ke Allah, karena Tuhan ke Allah. Pabidalika, maka karena itu niat takorub sareng tolak sabda eta yukhlisu bakal bebas isi jalma dinaria biasa ikhlas saya. Mungkin tancapkeun dina setiap urang rek angkat ibadah tadi teh urang niat takorub ka Allah, niat taat kana perintah Allah, niat nyumponan kana dua jeung ku Allah, niat mahabbah ka Allah, maka eta jalma teh bakal terbebas dinaria eta faidah nancekeun niat takorub ka Allah moal aya. Hayang kapuji moal aya dina hate asa ditingali ku jelema da paningali hate urang ka Allah anu dipikirkeun dina pikiran urang teh nyaeta Allah. Maka urang teh bakal asa ditingali wae ku Allah. Wa yusallimu jeung salamat isi jalan min syarrihi dina goreng naria wa baliyatihi jeung cocoba naria lamun urang disejak diniatan dina ibadah teh taqarrub ka Allah talabu sawabil akhirah nyupikeun akhirat mahabbah ka Allah tunduk kana perintah Allah insya lamun ngarep insya Allah taala panas alullah ayyusallimana minhu wa min sa'il awsabil madmumah panas alu maka nyuhkeun urang sadayana Allah ka Allah ayyusallimana kana yen muga dalametkeun Allah ka urang sadayana minhu dinaria amin ya rabbal alamin wa min sa'il awsabil madmumati sareng dina sabarina pirang-pirang sifat anu dicacat ku agama nyata ku Allah subhanahu wa taala wallahu a'lam. Amang karena jempe wah tanya ke nya. Boleh ya Pak. Barang gue apa mana tanya ke nya. Ayah biar tanya. Naros dulu satu. Ayah biar apa? Ya. Mat ba. Lain ngobrol-ngobrol, Bang.